pas ngomong gitu ngomong susuku ka imah. Wah, parakpa kita dahalun. Ay bapak dewe segiti anak di luar dewe. Kak dewe. Ini aku wajib malungkeun pulang-pulang marah hayam. Mulai ya. Hari namu ka pangagung teh kieu euy. Hari dewe rek asuh. Kucing ngerakeun. Larang dewe mah. Hah? Kucing ngerakeun. Lain kuring makan sakuanjit cilele. Ike juragan hanon lamun boga kaingatan masuk we arungkeun dahanna pocorkeun kana cokak. Anak kuring teh apa atuh? Bapak ngan kabuci titik masih kene di parapan di subuhan. Ya. Jeung pengen itu kakak saing we sok ke luar. Ulah kaganggu. Kira-kira tengah dukung mah jempe diangkat tuh. Warang asup kakak semua. Sawios sawios eta sok newo-newo. Orang nulang kowe mah tak asup.